Berpering di bulan Saban, gugus lima paring hidayah, bulan sadaya melaksanakan ibadah. Bulan Saban geus datang, migelan Ramadan anu mulia, hayu urang nyakeun diri, pikeun nyucikeun hak sareng jiwa. Mugi urang sadaya jadi leuwih hade, muka hate narima pangampura, tepang bulan suci anu dinantikeun, bulan penuh rahmat, bulan penuh barokah. Pepelingi bulan Saban, dikena keringkan iman, pangampura ti Gusti, urang pohara perlu nyakeun diri pikeun Ramadan. Di bulan Saban urang muhasabah, mere waktu pikeun ibadah, hapunten kabatur jaga lisan supaya bulan suci nawi berkah. Mun anjeun salamet nabadetkeun Ramadan, dan jaga amalan nalakukeun syarat, amal soleh janten beukeut, bulan Saban jadi pelajaran.